Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang di sareng Bapa dina pelajaran bahasa Sunda nya masih sareng Bapa dan Bar Yusuf. Insyaallah dina pertemuan ayeuna Bapa bakal ngabahas bab anu anyar nyaeta ngeunaan bab sisindiran. Mung sadacan dikawitan sapertos biasa kanggo pengabsenan tiasa langsung ditulis di kolom channel YouTube Bapa ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Hapunten kanggo minggu kamari nya Bapak lepat nge-upload nya mengenai materi sisindiran anu mana materi sindiran anu kamari nyaeta kanggo kelas 8 mung kanggo kelas 11 nya mung insyaallah ayeuna kanggo materi sindiran insyaallah bakal ngabahas materi sindiran kanggo kelas 8 kukituna mangga dipersiapkeun. Oke, langsung wae insyaallah dina pembelajaran ayeuna nya Bapak bakal ngabahas ngeunaan definisi sisindiran heula nya. Margi hidup kudu apal sisindiran teh naon sih. Nah ya. Oke. Nah, sisindiran mungkin aya sabaraha siswa anu memang masih asingnya ketika ngadangu kecap sisindiran. Nah, sisindiran teh naon sih, Pak? Nah, sisindiran teh salaresna mah dina basa Indonesia teh nyaeta pantun. Nah, nya jadi dina pembelajaran bahasa Sunda ayeuna teh urang bakal nyobian ngadambel pantun. Nah, tapi hidup kudu apal heula ya pengertian sisindiran teh naon sih? Nah, ya. Dina buku paket sisindiran teh nyaeta karya sastra wangun puisi anu ditulis kalawan kreatif diwangun ku cangkang jeung eusi sarta diwengku ku pada atawa bait ejeung pada lisan atawa baris. Nah ya di dieu aya kecap bait nya atawa pada nya pada teh nyaeta lamun misalnya eta mah paragraf. Nah dina sisindiran ieu pada teh nyaeta diwangun ku opat pada. Nah ya diwangun ku sapada punten. Nah ejeung aya pada lisan. Nah pada lisan di dieu teh nyaeta baris. Nah ya jadi bentuk sisindiran mah nya bentuk nate diwangun ku dina sapada nate diwangun ku opat pada lisan. Nah eta tentang pengertian sisindiran. Jadi sakali di pengertian sisindiran teh nyaeta karya sastra wangun puisi ya, anu ditulis kalawan kreatif diwangun ku cangkang jeung eusi sarta diwengku ku pada jeung pada lisan. Nah ya contohna. Nah ya contoh sawah ngemplang di tanduran kahuma ngalak jarami ulah renggang duduluran dasarma silaturahmi. Nah kita contoh aya deui saur saha batik mirah sok atuh gera artosan saur saha abdi narah sok atuh gera tarosan. Nah eta contoh sisindiran. Oke, lanjutkeun deui. Tadi saantos definisina ayeuna kana jenis-jenisna. Nah, jenis-jenis sisindiran teh sadayana aya 3. Nah, sakali deui jenis-jenis sisindiran teh sadayana aya 3 jenis nya. Naon wae sih Pak jenis-jenis sindiran teh? Anu kahiji aya anu disebut sisindiran paparikan. Anu kadua aya anu disebut sisindiran rarakitan. Sareng anu katilu nyaeta sisindiran wawangsalan. Nah, anu mana jenis anu katilu ieu rada benten nya sareng sisindiran paparikan ejeung rarakitan. Naon si bedana atau naon si bentena? Nah, Bapak ayeuna bakal dibahas hiji-hiji. Mangga dicatatnya upami memang dina buku paket aya nya biasa dicatat materina. Oke, anu kahiji nyaeta sisindiran paparikan. Nah, nya naon sih sisindiran paparikan teh? Nah, di dia paparikan teh sisindiran anu diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Nah, kitu deui rarakitan. Sami nya rarakitan teh mangrupakeun sisindiran anu diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Nah, mung dina paparikan jeung rarakitan aya bentena.
Naon sibab bentena? Nah bentena upami dina sisindiran rarakitan mah aya kekecapan anu diulang dua kali. Contoh ya, saur saha batik mirah sok atuh gerah artosan, saur saha abdi narah sok atuh gerak tarosan. Nah dina sisindiran rarakitan ieu aya dua kecap anu diulang dua kali. Naon hungkul nyaeta kecap saur saha jeung sok atuh. Nah nya kumaha upami paparikan mah di dieu henteu kudu nuntut aya kekecapan anu diulang dua kali. Nah ya contoh anu tadi kan rarakitan nya entos dua kali. Nah anu paparikan mana contohna Pak? Contohna kieu. Sawah ngemplang di tanduran kahuma ngala jarami ulah renggang duduluran dasarna silaturahmi. Nah eta mah sisindiran paparikan. Nah jadi teu aya kecap anu diulang dua kali. Nah eta sisindiran paparikan jeung sisindiran rarakitan. Nah anu katilu nyaeta wawangsalan. Nah wawangsalan mah ieu mah lebihkeun ka tebak-tebakan. Nah ya tebak-tebakan. Nah kumaha apa tebak-tebakan? Contoh misalnya di dia aya contoh wangsalannya klub main bal Maung Bandung tos nasib kedah paturai. Nah wangsalna teh nyaeta naon? Wasabna teh nyaeta Persib. Kunaon berpersib Pak? Nah di dia aya kecap klub main bal. Nah ya Maung Bandung. Nah ya Maung Bandung, lamun urang ada yang Maung Bandung geus moal birek deui pasti tujuanna teh ka Persib. Nah dina padalisan kadua atau jajaran kadua di dijelaskeun deui ku kecap tos nasib. Nah tos nasib kedah paturai. Nah aya kecap nasib anu mana nasib ieu nya mangrupakeun clue nya kanggo nunjukeun ka kecap Persib. Nah ya nasib jeung Persib. Nah jadi wawangsalan mah nyaeta mangrupakeun naon tebak-tebakan ya. Sakali deui contoh klub main bal Maung Bandung ya tos nasib kedah paturai. Berarti wangsalna atawa jawabanna teh naon? Jawabanna teh nyaeta Persib. Nah kitu panginten kanggo pertemuan dinten ayeuna nya kanggo kelas 8 insyaallah mungkin minggu payun Bapak bakal ngabahas ngeunaan sifat-sifat sisindiran jeung aturan-aturan upami urang bade nulis sisindiran. Nah tapi ieu mah insyaallah dibahasna engkin kanggo minggu payun nya. Sakitu panginten kanggo pembahasan dina dinten ayeuna. Sakali deui mangga dicatet heula panginten materi-materi anu memang teu aya dina buku paket nya. Mungkin insyaallah minggu payun mah ku Bapak acuana kana mulai kana buku paket ngeunaan contoh-contoh sisindiran atawa tadi nya naon sifat-sifat sisindiran ya. Oke, sakitu panginten kanggo materi ayeuna. Hapunten bilih aya kelapatan jeung hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.